diazubkeun ka awak urang nu engke bakal balik deui ka lembur aslina. Awak urang mah sakadar mampir doang, jang mampir di alam mulkiana dunia. Asalna awak urang diciptakeun tina anasirul arba'ah, tanah, cai, angin, seuneu, etalah kebutuhan awak jang sapopoe. Ketika ditinggalkeun ku ruh, awak dibawa ke leung, dikubur santapan cacing. Roh urang nu asli bakal balik di ke lembur aslina. Roh urang disebut Ruhil Quds, nu meunang nyokot tina nur Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya urang wauh ka Allah, wauhkeun heula ka Kanjeng Nabi. Moal wauh ka Allah lamun teu diwauhkeun heula ka Kanjeng Nabi. Lobakeunlah maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan anu hakiki adalah Ruhul Qudsi, anu dititipkeun dina lubang qalbi, anu bisa lahir wujudna dengan taubatan nasuh jeung maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Maca la ilaha illallah awalna maka lisan urang nuil lila 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 bilisanihi fil jinan, lisan qalbu etat sabada hayatil qalbi. Ketika disirup kolbu maka zikir cukup di jero kolbu. Di kolbu aya lisanan, aya celian, aya mataan, aya irungan. Boga dedeulean kolbu, boga dedengian kolbu, boga aambean kolbu, boga lisan kolbu. Didinyalah bakal aya kanikmatan urang ibadah ka Gusti Allah di mana geus datang ka kolbu. Ternyata horenganan di jero kolbu teh ayat tiflul ma'ani, iyalah disebut Ruhil Qudsi. Ieu kuari nu mantak dengaranan eta Ruhil Qudsi, tiflu nu mantak dengaranan tiflu, iyalah sababaraha perkara nu rek dicaritakeun. Jadi aya orokan kolbu teh anakan sarua, anakna ngaranna Ruhil Quds, tiflu budak. Bagus sekos budak urang mah kitu. Lamun urang boga anak, anak hisi. Lamun kolbu boga anak, anak maknawi. Sebut tiflul ma'ani. Anakan bisa diajak ngobrol sebab diurus ku kolbu. Kolbu teh boga anak geus kolbu indungna, anakna Ruhil Qudsi, tiflu ngaranna. Geus kolbu teh eta teh ngurusan eta, dimomoy, dirapih-rapih, masyaallah. Jadi urang ieu ngaji ieu mah kudu silulup ka jero. Lain ngaji ilmu politik, lain ngaji ilmu perekonomian, perbudayaan, lain nyaritakeun gunung laut sawah lain. Tetapi ieu mah urang ngaji ieu mah bari peureum. Sok gerage tujukeun ka jero qalbu. Di qalbu teh aya anak. Anak eta ngaranna tiflul ma'ani, nu etalah nu diurus ku urang. Urang zikir pertama Allah, isma Allah. Zikir kedua Allah, zat Allah. Zikir katilu huwa, menyatu jeung Allah. Eta hiji bahasa nu hese dicaritakeun kasompralan bae heula tah mah. Teu meunang urang nyaritakeun kitu di luar ngaji.
mantak ieu mah kudu ngaji kolot mantak dilalagaankeun sebab ieu mah budak kene orok ieu mah ya teu beuna hese jaritakeunana urang datang ka dieu hese jaritakeunana hese sebab naon atuh ieu mah jelema badigul kabeh badigul ku wali mah kadeuluna meureun monyet lah anjing lah nu di dieu mah nu tukang malah tuh lamun bae mama betok ku Gusti Allah dibukakeun hijab sehingga jelema kadeuluna monyet kabeh lamun aya ketika aya tamu ti Aceh lempang ka abah ka dieu keur hirup begitu datang ka Merak dibukakeun hijab meuli jelema teh babi monyet dibukakeun hijab urang ge kuari lamun dibukakeun hijab atuh embung ngahiji tuh nya geus walah teu lah bae ngarasa eureun rarasannya na aing moal salah tah atuh teh jelema mah kumaha rarasanana atuh urang jadi eta karasa asana aing monyet cek geuna ya tujuan nama lain monyet tuh bapak monyet tuh mah tuh kan iyalah lalu urang dibukakeun hijab masya Allah masjid kadeuluna diteplok ku tai di kumaha tuh coba ayo suara motor kadangnya lain brum 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 tapi kredit mandak motor mobil kuari mah berat ka hareup berat ka hareup teu mayar berat mondoyot ka hareup oh ka Habibat ngeridit Habib tinggal Habib ngeridit mah teu kitu bae sarua berat ka hareup bae sarua tapi lain Habib ieu mah lain ngeridit deui nya mah mbahna ngeridit itu ngadalilan sorangan itu aduh ngegocek Allah itu sabodoh Allah digocek-gocek ku jaga ya emang Maradona ngagocek ya ilah urang hese ketika orang tafakur kemudian muraqabah kebal dibenturan ku zikir Allah bakal merek asal akur frekuensina mun urang radio nyetelkeunana pas jeung frekuensi nu ku urang dimaksud kemudian batuna bagus radiona bagus digituna ge bagus setelkeun ku urang set akur jeung frekuensina sasadana cekas frekuensina pas jarumna radiona rusak moal sasada ngerebek kuari bagus radiona bagus batuna tapi tepas frekuensina ngerebek sarua bae ngerebek komo radiona rusak batuna geus laas teu akur deui balangkeun banding ke belum kalau masuk inget ka dongeng ieu teh aing nyetel radio aing ngabahas radio inget ka jelema anu tukang ngalempangkeun haji teh naon ngaranna tetap pemimpin haji sok mawaan jamaah gitu ka Mekah pemimpin travel nilu pembimbing haji nilu nyana ka Mekah pas di Mekah nyana ngabobodo ka jamaah mamawa radio non eta cek mah wah ieu bar radio Arab jadi ieu mah radio kulantaran meulieun di Mekah tuh cara di dieu bae setel ge setel ngaji Quran setel di azan ngaji juga kan di Mekah mah eta beta ngaji Quran bahasana Arab bae berita Arab ieu lamun dibawa ka Indonesia ge sarua kieu bae ngaji nama adzan nama beritana Arab ngaji Quran bener iya tuh asal melian di Arab gitu sekian waktu kabeh meuli jamaah 2 kali lipat di hargana anu biasa nangan 100 real kunyana dijual 300 real ya mah pokoknya model bae guys datang ke Indonesia bakal model cek teh ieu mah geus kitu bae teh radio
waktu dibaruli ku kabehan datang ke Indonesia langsung tetangga-tetanggana kabeh anak-anak incu yuk kadi aya radio Arab jokna ieu yo urang setel ieu mangan ngaji Quran jeung adzan doang sebab meulina ge di Mekah coba setel ku nyana pas Oma Irama begitu disetelnya teh begadang tolol di radio Masya Allah disetel deui ka dieu waduh epitamala ya Allah ya Rabbi disetel deui ku ari mah muncul deui Elvi Sukaesi aya deui hidup kembali bersemi Masya Allah Hetikus Endang ya iya nang jam pandang di sia ya itu jalan marah ke kepala ada goblok gitu isi radio apa ngurus sakit tolol nih jadi nyana tadi bobodo ku kepala haji kan mantap kepala haji mah salilana ngabobodo jamaah ke radio aing jadi jaga dah iya di bobodo ku pemimpin haji tolol orang geus tetangga Indonesia mah dangdut melulu eta sih nu bodoh itu apa nyana sih kok kabehan eta barodo teh ya iya iya ieu kalbu di jero kalbu teh dilub ngaranna eta bakal anakan tiflul ma'a bisa ngobrol jeung hate teh bisa ngobrol etalah anu osok hiber nyana jelema mah aya di imah tapi etana bisa hiber ka Banten bisa hiber ka ditu ka mana ka Cirebon bisa hiber ka Bagdad jelema mah aya bae di dieu nu mantap teu kebal we nya maju datang ka ye nong gitu ngar ka keluargana tah mau korma di mana ya loba ngomong korengnya mah tas di ditu mantas di ditu kasih mana di mall eta teh hese kaos kitu teh hese lamun Nabi nyaritakeun tas perang di Irak deuk kumaha coba lamun Nabi Lutfi nyaritakeun mantas di Jabal Qab deuk kumaha coba deuk kumaha coba urang percaya teu percaya oh eta teh kaos kitu haji bisa ngawujud eta teh lain sakadar etana tapi bisa ngarupa jadi dua kan berarti jadi dua Bung Karno bisa jadi tilu di Tanah Abang aya di Digul aya di imahna aya di kumaha coba nu asli nu mana nu bantak cek mama benda kerep mah cek mama benda kerep Bung Karno mah lain manusia cek jada mah lantaran di mana asup ka leuweung jadi mau ngobrol jeung mau mimitina mah kunyana dihina horenganan berarti sakti Bung Karno teh asup ka leuweung bisa ngobrol jeung mau kebal-kebal bisa ngahiji jeung mau berarti lain sembarangan jadi pendi ge ka leuweung digege langsung bisa jadi beuteung jadi santapan beuteung eta ge sakti kene kos kitu ge sakti maungna nu sakti eta nya mah kos kitu sedengna santapan maung mah tah ieu bisa urang gaji kos di alam mana gitulah Tuhan Abdul Qadir dari takdir nah biwarawir tiflatan li khusalin ahaduha kahiji annahu yatawalladu minal qalbi bahwa eta ruhul qudsi teh keluar lahir tina hate katawalludit tifli minal percis kos seorang bayi lahir ti rahim indungna borosot yurabbihil walid diurus ku bapakna payak buru gede kolilan zetik diurus ilal bulug tepikeun ka balik budak lahir diurus disusuan gus gede datang ka balik mimiti terus terus bisa nangku bisa ngorandang oleng lompat naik motor tuh kaditu dah hayang naik mu eta Masya Allah kari iyalah budak itu tipu nah kedua
anna ta'limal ilmi yakunu lil atfal. Belajar ilmu teh ieu adalah jang budak. Mimiti dipelajari ieu naon alif, ieu naon ba, ieu ta, balik deui atau dihijikeun abatasa jahaho darajoda sasaso terus datang ka dotobo agofako kalamana wahia tau haya aku bahasa haya tuh wahia Allah kan itu disambungkan alif patah alif kasrai alif doang u a i u Jakartaan Jakartaan kok situ tuh alif patah alif jri alif su a i u oh alif dua u dah di urang mah alif jabra alif jarai alif parsu a i u atuh sarua bae gitu-gitu kene eta mulai set langsung ngahiji bisa lah maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. 5 juta. Aduh Gusti Allah lu agung. Nah belajar budak datanglah bisa orok dipelajari goliban kitu kene talimu ilmil marifat lihada tifli ebon di pagahan ilmu marifat ieu tiflul ma'ani hada tiflu ebon deh sarua lantaran kakadak lahir dipelajari lah ilmu marifat kuari geus mempelajari ilmu rasa ilmu marifat ilmu rasa karasa urang kuari lamun nyaritakeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lisan doang hartikeun asyhadu abdi nyaksian abdi ngayakinkeun sungut doang la ilaha illallah sa'nya kalakuan bahwa teu aya pangeran wajib disembah angin Allah wa asyhadu abdi nyaksian bahwa anna muhammadan sa'nyana kanjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah. Nyaksian teh kapan kudu pernah neuleuh atawa ngadenge atawa karasa bahasa nyaksian irama jadi saksi saksi di mana sia bahwa Allah teh pangeran ya kesaksian anak. Oh abdi nyaksian teh melalui ilmu tauhid. Kumaha? Ilmu tauhid teh bahwa Allah teh wujud hartina aya. Di mana deui? Nu mantak Allah aya lantaran aya dadamelanana percis. Di mana-mana aya ka ambe ka irung pasti nu aya ngaluarkeunna. Hitut berarti. Aya tapak kebo berarti aya lah kebona. Ieu ge aya langit aya bumi berarti aya nu ngadamelna. Masare Allah. Ya Allah, Allah teh Rabbul Alamin. Arti Rabbul Alamin nu ngurus. Maksudna Rabbul ngurus teh kumaha? Nu ngurus teh hirup jeung paena Allah. Ayo, anu nyehatkeun, anu ngageringkeun Allah. Ayo, anu ngugikeun, nu nyusahkeun Allah. Benar sia, bener. Ketika sia dibere perusahaan, haju ieu usaha sia rugi kumaha sia? Mas ya kadukun siapa cara nyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berarti Allah tafa'alul lima yurid ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun berarti kabeh ge meunang Gusti Allah sia lempang nang Allah sia diuk nang Allah sia usaha nang Allah sia teu usaha nang Allah sia untung nang Allah sia rugi nang Allah kunaon tuh begitu sia rugi ceurik encan karasa syahadatna encan karasa syahadat begitu bae kabeh ge berarti sia syahadat sia bohong ge cak ahli makrifat
Aitak syariat mah cukup. Awal wajibun alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Atau cukup sakitu ge cek Ibnu Ruslan. Awal wajibun tang awal kewajiban alal insan ka manusia ma'rifatul ilah ngajautkeun pangeran bistiqan melalui dalil atau cukup sakitu ge. Cek wajib dia cek macam mana? Siapa pangeran? Allah. Itu cukup lah sakitu. Naon dalilna? Sia beres. Pan sia ka aing. Atuh sia dada melanah Allah. Coba ulah ka aing atuh. Hayo. Siapa pangeran si Haji Pede? Allah. Naon dalilna? Teh kotok Beres. Pan ka teh kotok atuh teh kotok ke dada melanah Allah beres. Aing mah puyeng jeung sia. Geus lah geus sabada siapa? Ieu atuh aing teh cek dada. Tah eta teh bener kos kitu teh. Encan make mantek. Al-alam hadisun li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun tuju al-alam hadis. Beres kan. Goreng di dalil deui coba hadisna alam teh kos kumaha. Taghayyurna alam teh kos kumaha. Terus di dalilan deui. Beres lah make ilmu mantek. Mantek eta teh ilmu jangwatan Tauhid. Tambah ku urang ku alat makulat. Beres nyaritakeun johar jeung arod. Allah mah lain johar lain arod. Eta teh jangwatan Ke Allah bahwa ieu alam mah moal kaluar ti johar jeung arod. Ai johar mah mako ma binafsi. Ai arod mako ma bijeri. Tinggal arod ka bagi-bagi atuh moal mah sakintal ngajengos kitu. Mengaji hayang di mingguan doang. Tual beres. Ngaji di mingguan doang kos kitu. Kudu mondokna ka pesantren. Lain ulah ke kampung pondok apa santri. Tuh. Nah, kuari bagus lain eta urusanana. Eta mah jang kelas urang, kelas syariat. Kuari mah kelas thariqah. Aya ilmuna supaya berhakikat. Ilah ta'limu ilmil ma'rifat. Budak nu kaluar tina qalbu disebut tiflul ma'ani. Eta teh ruhil qudsi disebut lamun geus dewasa. Pagahan ilmu ma'rifat. Aya ilmu ma'rifat teh supaya karasa tek kumaha yeuh mujahadah, kumaha yeuh muraqabah, kumaha yeuh muhasabah, kumaha yeuh tafakur, kumaha yeuh zikir dituntun ku guruna supaya lepas tina kahinaan-kahinaan. Salila urang bergelut bergelimang urang teh silut ngojay bupak nu hina hina bae. Kamuliaan jelema kudu kaluar ti nu hina. Ketika jelema teh hiji jeung hina bae. Satungtung di jero hate aya nu hinaan dunia moal dimulyakeun ku Gusti Allah. Satungtung di jero hatena aya duniaan moal mulya kajen ku kumaha ge. Jago cenah ngajina talar Quran enahan di borgol. Menteri teh aya nu talar Quran di Bogor, di Borgol. Bupati Bogor teh kiai sakarang-karangna. Sakarangna. Tuh, batur sia kan? Bupati asih eta teh kan kiai santri hebat gajina di Borgol. Menteri agama di Borgol. Ari eta teh agil teh lain leutik-leutik ilmu. Talar Quran kuari keurnal al-Bukhari kuari keurnal al-Bukhari tak agil munawar lain lalagaan ya nama lamun urang hayang ngadatangkeun qori internasional geus datang ka agil ditelepon ku jana mah nyana eta teh anu ngerakeun hayang Syekh Romdon hayang sababari melalui agil jago jasa ngajina urut di Borgol sarua bae di Borgol sarua bae Masya Allah. Nah zahir bagus gitu, tetapi iya mah pagahan ilmu ma'rifat kudu lepas tina kahinaan. Ulah aya poswan di jero hate, ulah aya kijang di jero hate, ulah aya baby ben, ulah aya Lexus, ulah aya Sarwiti di jero hate, ulah aya ieu pan bareng jadi kiai nambah pamajikan. Nambah pamajikan. Alhamdulillah cenah keur ieu mah abdi hiji ayeuna tos 4. Lingsem. Salah atuh henteu eta bersyariat ngaranna. Ketika nyana berhakikat moal wani. Kecuali geus datang, usul mah bebas. Bebas deui.
bebas deh. Kok bisa kos gitulah cerita dah hilangan. Keur di perjalanan mah moal daek ya. Moal daek ta ieu nu hese ge mempertahankeun ketika perjalanan sapar. Ya nek keur suluk encan usul ka Allah gangguan ti sisi ti gigir. Masyaallah karim. Engke jelema anu deuk ka Allah mah aya nu ngondang kumaha tah niatna ketika aya nu ngondang. Engke diondang ku nagara kumaha tah niatna ketika diondang ku nagara. Engke loba permintaan di keluarga kumaha tanyana cara menyikapina supaya benar-benar deuk ka Allah. Lantarannya lepas tidak dunia selalu lillah. Tamana lempang lillah timbullah didinya anakan kolbu. Jadi orang sorangan bisa ngobrol teh jeung eta tah kolbu teh ngurus bisa ngobrol kolbu teh bisa ngobrol jeung eta tah. Jadi nya nama sorangan teh indah sebab babaturanana Quran babaturanana tafsir di samping babaturan Quran jeung tafsir nyana bisa ngobrol jeung si eta ngobrol mantak sorangan teh indah kieu bari jero kamar ngalamun lain ngalamun tafakur insyaallah mun kawin deui mantep ji amin wah bloon ibu ragu dasar panglima ya mobil lah mudah-mudahan aya geura anggeus kreditanana lu usaha yang beli deui geus 1 2 gitu lu eta mah makin jauh ke Allah. Ai tapakur teh tapakuran nu hina Gusti kunaon abdi teh cinta dunia. Urang teh tapakur teh 4 perkara. Napakuran keindahan alam, napakuran kitu kanikmatan, napakuran dunia bahwa dunia hina, napakuran bahwa paeh teh deukeut jeung urang. Nah, nuantak napakuran dunia. Ya Allah ya Rabb, dunia teh di Gusti di Quran Gusti nyaritakeun bahwa dunia teh hina Gusti. Bahkan Kangjeng nyaritakeun dunia teh bahrun amiq qad gharaqna sun katsir. Tapi kunaon abdi cinta jasa kana dunia sehingga ku abdi diciptakeun deui usaha teh abdi kejaranana dunia Gusti. Hayang melian berarti salila eta patu terus bae abdi teh aya dina kahinaan Gusti. Bere Gusti abdi ilmu marifat. Cintakeun heula diri abdi ka jelema nu miskin, cintakeun heula abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti. Mane abdi cinta ka Gusti, cintakeun Gusti, diri abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuhibbu may yuhibbuk. Eta ti Kangjeng Nabi. Bere abdi Gusti cinta ka Gusti atawa abdi cinta ka jelema nu cinta ka Gusti atawa cinta ka jelema nu cinta ka Gusti berantai terus kitu bae. Bere abdi cintakeun ka jelema nu cintakan nu cinta ka Gusti engke ge datang ka Gusti. Atuh urang mah ngadoana lain kitu sih. Ya Allah ya Rabbi kamari bupati datang mudah-mudahan bere datang deui. Kabari merenangan sabaraha kamari teh sabaraha Pak eta sabaraha merena maraha supaya nambah deui Gusti aduh tuh nomor teleponna supaya dibikeun ka abdi goblok tuh kiai ngajauhan ka Allah. Masyaallah ya Allah ya Rabbi Gusti abdi kamari teh undangan kemudian diberena dengan 3 juta hayang 10 juta Gusti eta mah habib tolol nu kos kitu mah kiai tolol. Ya Allah ya Rabbi aya deui nu kieu tah mah beres tah mah bari nyana nu ngajina ieu mah lain ngan ngilu doang Gusti tolol amat abdi teu kabagian berkat goblok geus coba ngan ngilu doang hayang berkat pan eta mah oplok atuh aya jelema lagi lupaskeun kuduna mah kieu kiai abdi pan ngan ngilu doang jeung kiai aja abdi dibere berkat tah jang kiai bae abdi mah teu hayang bener ya geus eueuh geus berbantah hayang lah pokona karena Allah bae. Saya tuh ikut gitu mah horenganan nu kiai dicokot ku nyana. Odol burung tolol kan nu kiai mah gede. Jadi jangan kos bener teh ieu bajak kiai abdi teh hayang jeung kana Islam ikhlas bae. Geus urang mah bener horenganan nu urang dibawa ku nyana ka ditu. Nah ieu keur carita ilmu marifat hese kudu kumaha kudu dituntun. Teu bisa teu dituntun
Guru tungtung heula lalaunan sama sholawat teh sekian coba kuatin teu tan ke nu mere taufik nama Allah nu mere daek nu mere kuat kan Allah guru mah nuntun doang kulantaran ditungtun teu kuat mun cara kebo mah ngahaki bae nah ieu kan kudu lempengkeun nafsuna nah ieu geus sarua lalaunan oh ieu budak geus kuateun ye bangunna lazateun ye nah dibere coba tuturkeun mama hudang teu penting setiap jam 2 hudang setiap 2 hudang setiap jam 2 hudang dayekeun coba mandi terus dipandian abe bersih zahir batin bangunna teu kuat dijeburkeun ka sumur beres wassalam ji atuh bagus bae gitu mal bisa ilmu marifat mah menta wiridan jauh jeung guru mal bisa sadunya mal bisa emang bisa ku kitu teu bisa jadi di deuleu heula nyana